Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Mutiara Rahya Agustin di kelas 12 tilu. Sareng babaturan abdi. Nami abdi Ratu Aira di kelas 12 tilu. Badak pamulang teh putra Prabu Mending Malati ti putri gelis Aci Malati. Ari Prabu Mending Malati teh kapilan ceuk Kasep Mending Sanggawati. Waktu badak pamalang lahir, geus nembongkeun hal-hal anu matak aheng. Kahiji, lahirna teu dibarengan ku getih jeung cai liana. Kadua, kacida mulusna tur kasep. Katilu, teu ngabogaan pusar. Aya leuwih nu aheng. Umur 3 poe, orok geus diceritan mentangaran ka indungna. Ku indungna dingaranan Prabu Kilang Kidang. Terus Prabu Gelang Rarang. Angger we ceurik. Kitu deui basa ku paraji dibere ngaran Prabu Sanggawarulin. Bakating ku keheul jeung ambek, eta orok anu can dingaranan teh dicokot ku bapana. Tuluy ditalapung kacida jauhna. Budak kumalayang di angkasa. Nyaragrag sarta nyangsang dina regang kembang campakawarna. Kahyangan nyaeta ti gedong Sang Hyang Nunggal ninina turun nyekot eta orok. Tuluy ditimang bari ngawih, ari lagu nu dikawihkeunna rupa-rupa pituah. Di antaranana ngeunaan wilangan taun, windu, bulan, jeung poe. Poe anu 7 teh kudu gumulung manunggal kana diri si jabang bayi. Salian teh eta, ninina oge miharep sangkan incuna jadi jalma nu gede wawanan. Jadi lalaki langit, lalanang jagat, sarta merengaran badak pamalang. Ngadenge eta ngaran ti ninina, orok anu tadina teu eureun-eureun ceurik teh langsung repeh. Tuluy bae sare tibra dina regang kembang campakawarna. Kacaturkeun, aya heulang raksasa anu bureundil keur neangan hakaneun kadinya. Eta heulang teh piaraan Demang Patih Nagabali. Menak ti nagri Nusa Bali. Heulang neangan hakaneun kadinya. Lantaran sakabeh sasatoan anu aya di Nusa Bali geus peureun dihakan ku manehna jeung anakna. Datangna kadinya teh rek neangan hakaneun sasatoan atawa jalma. Sabab kudu nunganana dimenangkeun ngahakan jalma. Asal ulah urang nagri Nusa Bali. Badak pamalang nu masih keneh orok kapanggih ku eta heulang. Tuluy dirau dibawa ka Nusa Bali sarta dibikeun ka anakna. Badak pamalang dihakan ditereuy buleud. Tapi badak pamalang henteu paeh. Nya cicing dina beuteung anak heulang salila 8 bulan. Hiji mangsa badak pamalang kaluar tina beuteung anak heulang ngaliwatan imbitna. Rarangan anak heulang bedah nepi ka paehna. Badak pamalang oge maihan heulang indungna. Lantaran sayang, heulang teh aya dina dahan caringin anu ngaroyom ka kebon kembang. Badak pamalang turun ka eta kebon kembang. Manehna ulin sakadaek didinya. Nepi ka kebon kembang teh raruksak. Ari anu boga etak kebon kembang teh Putri Lenggang Kancana. Adina Demang Patih Nagabali. Badak pamalang kapanggih ku Nyi Putri. Lain diambek, tapi kalah dipikaresep. Badak pamalang dikukut sarta diurus ku eta putri. Sanajan disumput-sumput oge, teu burung kanyahoan badak pamalang ku Demang Patih Nagabali teh. Badak pamalang kudu dipateni lantaran dianggap urang asing anu bakal ngaruksak Nusa Bali. Badak pamalang dibantingkeun kana watak wajah anu tohaga. Lain ancur, eta budak teh kalah seserian asa dioconan. Hayang dibantingkeun deui anu leuwih tarik. Demang Patih Nagabali mawa palu besi, terus dipake nenggel badak pamalang. Eta budak kalah asa pancetan. Malah menta dipindo deui. Menta dipencetan anu leuwih tarik. Enjok kitu mah Demang Patih Nagabali teh ngarasa sieun
terus bae kabur. Tidinya badak pamalang neangan indung kukutna, nyaeta Putri Lenggang Kancana. Lantaran ngarasa sedih, indung kukutna maehan maneh ku cara luncat kana curug. Kapanggih ku badak pamalang dibantuan ku mustika anjing ciciptana. Putri Lenggang Kancana dihirup deui, terus bae baralik ka kaputen Lenggang Kancana. Badak pamalang dibere batur ulin. Hayam jago anu sakti ngaranna Kentri Haji Malang Dewa. Eta hayam teh bisa ngomong. Nya ti manehna badak pamalang nyaho. Yen di Nusa Bali loba menak asing anu dipenjara. Badak pamalang minta diantar ku hayam ka eta penjara. Badak pamalang ngahancurkeun eta penjara. Gok bae papanggih jeung Kasep Munding Sanggawati, Prabu Anom Pajajaran, jeung prameswarina Lenggang Pakuan sarta para pangiringna, nyaeta Uwa Purwakalih, Uwa Kidang Pananjung, jeung Jaksa Gelap Nyawang. Sabada pancakaki nyaho bae badak pamalang. Yen anu dipanjara di dinya teh barayana keneh. Kasep Munding Sanggawati ngalalana nepi ka Nusa Bali lantaran pikeun persiapan jadi raja anu sampurna. Ari di Nusa Bali kalah dipanjara ku Demang Patih Nagabali anu tengah hormat ka Semah. Cohagna mah geus ngalanggar pituah kolot. Saterusna badak pamalang merangan Demang Patih Nagabali katut para penggawana anu katoto gagah tur sakti, seperti Munding Rarangin jeung Gajah Rarangin. Tapi kabehanana oge eleh ku kakesatian badak pamalang. Akhirna mah Kasep Munding Sanggawati jadi raja di Nusa Bali sarta kawin jeung putri-putri anu garelis baraya urut musuhna.